Iya mah pertanyaan saya ingin bertanya di zaman yang modern ini HP banyak berbagai aplikasi. Sekarang ada aplikasi Al-Quran di dalam HP tersebut. Bagaimana hukumnya jika di aplikasi Al-Quran ada dalam HP tersebut? Nah, udah ditanyana ya. Nanyakan sakadar sakit itu mah tuh masalah. Kadar sakit itu mah masalah. Sapira tamanin Al-Quran di HP, di laptop, aja dibawa ke urang. Ketika orang hayang maca Quran, atuh dibuka, dibaca boh Quran, boh kitab. Masalah tembokos gitu. Nah, daripada orang nyanyi ning Al-Quran di HP. Pertanyaan nangan sakit gitu. Nah, bener meureun lain eta nu ditanyakeun nangan bodoh bae nu nanyana. Pastina mah nek ditanyakeun teh kumaha lamun dibawa ka WC. Itu meureunan maksudna mah. Da eta beda jeung kaset. Ai kaset mah eueuh bacaan Al-Quran, huruf. Kaset mah eueuh hurupan aya ge sora. Ari HP mah tawa laptop aya. Jadi lamun teh mah ku urang dipencet timbul hurufna sebab meunang ngaakses. Akses we ngaranna. Nah, jadi Quran aya henteu dipuat mah di dinya tuh teu bisa tah mah. Jadi dipuat diasupkeun timbul ke. Naon bedana jeung Quran ngan cara ngaluarkeun anu beda. Ari Quran mah dibalikeun salembar-salembar, ari eta mah di pencet keluar, digeser, tah eta kitu-kitu kene. Jadi eusina mah Al-Quran mun teu dipencet atau ditutup berarti sarua jeung Quran ditutup. Teu kadeuleu. Quran ditutup teu kadeuleu, katutupan ku jilid. Ieu ge teu dipencet atuh katutupan. Beda ieu mah kekuatan tulisan, Quran mah cetak make klise. Ari HP mah kekuatan cahaya. Sarua kitu-kitu kene. Jadi lamun dibuka mata HP teh dikaluarkeun, dibeberkeun aya hurufna. Ai kaset eueuh. Geus beda kaset mah mun dibawa ka WC teu nanaon lantaran eueuh huruf Al-Qur'anan. Tama sarua jeung jelema talar Quran. Urang mun nyekel kitu kaset teu boga wudu teu nanaon. Sarua jeung urang boga wudu nyekel jelema anu talar Quran teu boga wudu sasalaman jeung nu talar Quran. Atuh masalah. Dicekelan ku urang nya mah talar Quran ieu sugan urang doraka henteu. Itu sarua jeung kaset sebab kan sora doang tama di jero ngaranna batin. Tapi ari Quran mah ketika ditutup urang teu kadeuleu, ketika dibuka aya HP sarua. Ketika dipencet aya, teu dipencet eueuh. Geus urang mun aya HP aya Quranan dibawa ka WC doraka. Urang boga HP aju teu boga wudu dicekel ku urang doraka. Ieu nu di dieu ahli doraka kabeh ieu. Itu mah eta mah. Ya. Masyaallah. Tuh kitunya cerita HP sing hade mantap. Satu sisi bagus, memudahkan, satu sisi gampang dijongklok. Sing hade urang boga HP aya
Quranan bari mah di Mekah ge henteu kudu make Quran di deuleu ku Quran make HP maca Quran Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil biasa kayak gitu oh masalah itu anu mantak eta HP awal-awal nama dilarang di Mekah teh dilarang teu meunang pintu teh di pintu penjagaan HP ternyata horenganan di jero lain sekadar alat komunikasi dipakai maca Quran di dieulah urang Arab cek urang Arab oh berarti Quran diakses ke HP dibaca teu kudu make Quran nu aya hiji kadang-kadang jauh kedua kadang-kadang ma'atu nitah kabatur jadi mempermudah ta eta teh kos kitu teh akhirnya dimenangkeun di Mekah nu maca Quran make HP namangan duaan anu oondoanan mah 1 juta cek ulah mendingan ulah sebenarnya sebab loba anu ondoan teu nyaun teh orang Melayu apa itu ondoan kumaha sia bae geus eta mah bahasa Prancis ondoan tuh kos kitu tah sebenarnya mendingan ulah sebab di deuleu-deuleu teh penghargaan terhadap Baitullah eueuh kadang-kadang henteu katingali ibadahna prat-pret cepret motoan kos kitu kujang naon dipoto di Baitullah moto Baitullah lain jang dipoto Baitullah majang ibadah melalui perintah Allah Subhanahu wa ta'ala geus teu kudu make kenang-kenangan mata ieu cukup dicatat ku malaikat belah dieuna belah dituna disaksian langsung ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala daripada tuh aing di Baitullah nyalan de tak potona tah horenganan ku Allah mah dibendu naon hartina otak teh ku teu datang kadinya ku boloon ting teh si jelema hayang ka alam jeung ka deuleu ku mata zahir manusia tapi ku Gusti Allah teu diperhitungkeun tolol teh jelema gos geus teu kudu mamawa HP Allah tah mah tempat anu mulya geus teu kudu hayang ka deuleu ku jelema kudu nama urang nyamar dirinya teh geus teu kudu hayang katangen ku jelema cukup ku malaikat jeung cukup ku Gusti Allah ulah maka hayang kenang-kenangan di mata manusia cukup di Allah jeung di malaikat sakitu bang hese-hese teuing mau di Baitullah payak ceprek aju jeung awewe mending mun deui tikah mas kabogohna deui si mbak urang Karawang blon-blon teuing teh si budak mending eta Ki Haji ngorakeun kolot deui Allah rentek Baitullah aju eueuh karomahan ge kadeuleuna ku urang atawa nyanana dilaknat ku Gusti Allah salahnya teu kudu geus ulah make kikituanan ieu mah artis menyundatan di hareupeun Baitullah dipoto nikah di hareupeun Baitullah sanu nitah kikituana sahanu nitah kikituan nikah di masjid ge nu nitah ieu mah hayang di masjid afdol teh podol sero segala abdol segala naon teu nyaraho teh mah Kiai Golkar nu ngamimitianan nu hayang kalem hayang ancak teh mah kos kitu mah di imah nikah mah geus masalah wajub ieu mah mas kawinna ge nya di Masjid Al Istiqlal nikahna nya alatus sholah berikut Quran maharna ai salat henteu bloon jasa panet eueuh kikituanan teh mah hanya kondisi-kondisi mengondisikan hayang ka arah lem hungkul lebih baik mah di masjid sana mas kawinnya ini alatus sholah agar kedengarannya islami ti ditu na kitab mana nu nitah kikituanan sok tanyakeun ka Kiai Golkar sugan aya di kitab nu gede eueuh pangneangankeun mun aya bawa ka aing ka dieu beneran ya sok dititah-titah kos kitu nanaona ngariweuh-riweuh moal lamun awewena hayob geus nyendora ka deui bae ya Allah di imah geus digawe hese masyaallah segala kudu madep kiblat pernah kula jeung hiji KUA madep kiblat cenah Kiai Abdul kula seuri we ngaji di mana si budak ngan teh ditegor mah ngan wah pasti ieu KUA bayaran ka jeung kuku teu ngaji kitab
ngaji nangan sakadar dikira-kira ku ngaji sia baca kitab aya eueuh coba nikah madhab kiblat salat madhab kiblat mah kudu madhab kiblat segala rupa sok teangan ditakrib mentek kiai-kiai salaf mah seuseureun ku naonan ku situ mentek abah mah babari jasa nyurah nikah teh babari jelema keur ngawaluku kula mah inget bae teh keur leutik surah berarti ieu memori kula mah teger lain cara ente keur carita surah abah babari jasa sok tanyakeun ka santri-santri abah kula babari nyurahkeun nikah teh jelema keur ngawaluku menang 2 baris ngawaluku teh jol aya anakna nu awewe jeung calon salakina enon sia ka dieu bah ieu kula boga bebene ajo ieu hayang nikah ku diuk sia di dinya digaleng diuk di dinya digaleng ke abah neangan saksina tuh nuker macul tuh mang hajana ka dieu haji enon nikah ka dia dah tuh diuk dinya tuh beres abah nikahkeun ka sia nya kasihan dengan mas kawin sakean kula tarima nikah dengan mas sakean beres bubar beres tak abah nikahkeun di sawah ngan nama nyontoanana masya Allah boh ieu mah di masjid madhab kiblat ayeuna teh mantenan ngeueuh kitaban bae ya Allah abah mah babari jasa saja nyurahkeun teh digaung jadi bae teu kudu hese-hese masya Allah karim aya deui aya hiji jelema sugih urang Korea boga pabrik minuman kemudian datang ke abah deuk asup Islam tapi bagus sudah sekarang aja ceknya nanti saya akan buat acara ceknya nanti supaya disoting nanti dihadiri oleh teman saya ini masuk Islam nggak boleh begitu cek abah udah sekarang mau masuk Islam sekarang besok saya nggak nerima cek abah teh atuh hari tak kene geus fotoan naon Korea tinggal Korea geus babari jasa ulah sok nyieun sotingan kos kitu nu penting mah asli na asup Islam Allah saksi na beres ieu mah malah nyana nu ngondisikeun si Kiai Golkarna ya udah nanti aja di syuting bagus itu nanti biar dipertontonkan kepada nyieun ancak melulu babari hartina tah HP teh kos itu si hade kurang teh meunang akses geus atuh ku ari mah Yahudi teh supaya urang Islam ulah maca Quran kumayu ulah supaya maca Quran bere TV kieu bae mun pake maca Quran berjam-jam tapi kan nyana kieu bae di TV aki-aki geus batuk bae eta batuk teh sebenarnya mah rasul maot eta utusan paeh eta pengawal lamun aki-aki geus batuk bae geus eta geus aya pengawal berarti cak batuk teh saya diutus oleh Allah untuk mengawal kamu ke kuburan sarua eta penyakit eta pengawal maut termasuk HP eta HP teh sarua bae eta HP teh rusak kakiaian eta mun aya kiai boga HP turun derajatna berarti ustad ku ari geus lah ulah dikiaikeun Ki Fudoli ulah dikiaikeun Haji Fudoli lamun HP na boga hiji mun boga dua si Fudoli lamun tilu mah buang kawaras ya lamun lain kiai mah tuh beki parah misalnya Haji Pendi geus mulai disebut Haji Pendi sit anan gitu ngaranna angkorak Haji Pendi beres naon tuh HP masih kene HP-an kene bae jelema nu endek berhadapan jeung Allah sakedeung deui bakal berhadapan jeung Allah henteu cenah kieu mah kula mah HP ge ieu bener doang lah kos aing teu nyaho bae ngabohong malulu di HP ieu aya abdi oh ya sakedeung deui keur di jalan kene buku di imah aing hayu sia tangkorak sia di jalan itu HP wakos gitu Masya Allah haju mun keur cicing sorangan kieu
lain nu edan si naon eta HP maning make maca sholawat pake maca sholawat kurang komo nu geus kolot 70 60 lah dek nanaonan make resepan ganu kos kitu di siang salengkaheun di ka kuburan masih kene wahi geus maningan ge kuari mah lamun aya aki-aki 70 tahun make nyekelan HP keneh eta HP-na ku urang cekel sanggeuna cekel calangapkeun hakan hakankeun dedetkeun inuman ayo inum ku sia inum tolol teuing si budak geus beres selesai guys Bapak kolot paeh cenah kajian cenah paeh emangnya harare sejasa gitu sia incu maehan Bapak kolot syahid cenah paeh kedah syahid ieu nador jadinya teh ngahalangan supaya ulah maca Quran bere buku-buku ya Allah ya Rabb horeng kuari ge seperti kos kitu bae masyaallah karim urang teh kuari kabongbroy ku kaheureyan sehingga Quran terabaikan supaya kadengena bagus kadengena maraca Quran nyeun nyana kaset setel poe Jumat trek ngagelenggeng ka di masjid eta pan nu maca Quran teh lain jamaah kaset besi maca Quran besi ai urang mah teu teu urang mah ngaliwat eta kadengena mah pan kadengena bagus Quran teu salah ngan eta teh lalagaan lain urang nu maca Quran di masjid kaset baca Quran eta teh maksudna urang teh kabongbroy ku kaheureyan Yahudi atungtuna mah kan urang mah teu maca Quran pajar maca Quran ku batur mah kuari aya Quran anu ku urang ni tu modern pencet kadiekeun maca Quran sorangan urang mah teu pencet baca Quran kadiekeun baca Quran sorangan urang kabongbroy bae itu urang teu maca Quran tolol teu aya modern hararebat jasa kuari hararebat jasa Masya Allah kula mah lamun aya jelema di masjid maca Quran dina HP lain resep blue nyawa sia ka blue jago blue ya jelema di Masjidil Haram Masjid Madinah maca Quran di HP ke blue kula bener kunaon bener hate teh dibere sebel greget gitu Quran mah Quran bae sih ulah make jeung di HP segala aya nu nanyakeun hukumna aing mah geus pokona teu perlu hukum teu resep bae geus pokona ya tuh kitu bacana teu bisa cenah kieu kudu make hukum embung aing mah geus pokona jeung sia mah lain kudu make hukum jeung sia mah mending ditampilin gue paing tuh hukum nu geus aya teu kapake dibere deui hukum mabok hukum sia terus di masjid di dia geria daya maca Quran di HP gitu Quran ambalaya Quran bae geus susu jadi jelas di HP kan teh eta Quran beak menu eta trek bae didelekeun mah didelekeun gede amat cek kutangnya nyingkab manya di masjid neleukos kitu nah jadi kudu nu jelas Quran bae geus ulah kasih sika gigir ya ieu HP mah kan komo kuari mah anu bisa informasi asup ka dinya urang keur maca Quran tapi informasi asup aya ciri tuh maca keur maca Quran teh iya wa ma liya la a'budu alladzi fatarani wa ilaihi turja'un betul iya attakhidhu min dunihi alihatan yang urang amun aya sumur pareum ku aing diasupkeun ieu maksudna murni-murnikeun Quran bae ya Allah tama kaheureyan tama kos nah ieu Nador bin Haris selalu ngahalangan ulah maca Quran sehingga dibere buku-buku rusdi cerita-cerita tentang 1001 malam Baghdad tentang Persia tentang Syria
tentang berbagai tokoh-tokoh jeung berbagai ceritaan-ceritaan manusia-manusia nu baheula supaya orang maka ulah maca Quran maka Kangjeng Nabi tetep bae nyuguhkeun Al-Qur'anul Karim ketika turun ayat Kangjeng selalu macakeun Al-Qur'an ka kaumna ketika turun ayat Kangjeng selalu macakeun ya Allah ya Rabb ketika Kangjeng maca-macakeun Al-Qur'anul Karim di kerumunan orang banyak di Mekah maupun perseorangan maka Nador bin Haris nentang geus Muhammad ulah sok dibacakeun kos kitu mah kami ge boga kitab-kitab tersendiri kami boga buku-buku kudu dipagahan make Quran sagala tama salah nu kos kitu mah ya buku kami nu bener mah ya buku cerita-cerita nu baheula naon teh cerita-cerita nu kos kararitu ya Allah ya Rabb setiap Kangjeng Nabi membacakan Al-Qur'anul Karim ketika eta ditentang ku Nador bin Haris ketika Kangjeng membacakan Al-Qur'an setiap membacakan selalu dihadang ku Nador bin Haris Masya Allah maka satu ketika Kangjeng membacakan didinya aya Nador bin Haris dicaram ku Nador turunlah ayat ieu wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u laqulna mithla hadza ayat ieu teh nyaritakeun Kangjeng Nabi waktu di Mekah padahal Kangjeng Nabi nama geus di Madinah mentak ayat ieu teh ayat madaniyah ngan nyaritakeun tentang kejadian baheula waktu di Mekah ketika Kangjeng Nabi macakeun Al-Qur'an selalu dihadang ditahan ketika Kangjeng Nabi macakeun Al-Qur'anul Karim selalu diulah-ulah ku Nador beserta kaum-kaumna maka Kangjeng Nabi teh dielingan ku Gusti Allah wa idza tutla wadhkur ingat anjeun Muhammad idza tutla alaihim ayatuna ketika dibacakeun ka para kufar-kufar Quraisy ka para kufar-kufar Mekah ayatuna ayat kula nu agung yakni Al-Qur'an qalu kufar-kufar Quraisy ngomongna qad sami'na atuh kami ge kos kitu mah geus ngadenge Muhammad ulah sok dibaca deui caritaan-caritaan kos kitu kami geus ledeg bahasa ledeg eta mah ya Muhammad lau nasya'u lamun kami daek laqulna misa'ada kami ge ngomong kos kitu kami ge ngomong kos kitu ngan ku bahasa santri mah kulantaran geus bae lao teh berarti henteu ngan kami embung macakeun lao teh kos kitu jadi di santri mah ayain lamun bahasana lamun keneh ieu lamun iza lamun keneh nah ngan lamun iza nyata lamun lao moal misalna sia lamun datang ka imah aing pokona ku aing kotok di udag da lamun iza kotok di udag dipencit tapi lamun lao kotok di udag disieuh-sieuhkeun sieuh beda matak lamun maca kitab teh geus kajawan ku santri mah teh oh iya ku hiji lao bae geus bahasa geus ka hati santri tah matak aya jelema nu oh iya bangun ngarti tanya sia ngarti puyeng sia iya-iyahan kos ngarti bae nurutan kiai bae aing ya kiai gesok iya-iyahan di kiai mah eta kitab nurut ka kiai mah ai ka aing mah meurepan bata kiai kitab da atuh ngaji heula geus tanda-tanda nah cek kupar-kupar Quraisy Muhammad macakeun deui kos kararitu kos samina kami geus gadege carita-carita kos kitu mah laun nasyau lamun kami daek mun kami keur salaqulna misalnya kami ge bisa ngomong kos kitu geus teu kudu iyalah Nador bin Haris masyaallah karim
nyana sebagai tokoh pedagang anu berhasil anu selalu ngahalangan pembacaan Al-Qur'anul Karim Kangjeng Nabi dihadang melalui penghadangan langsung melalui buku-buku rusdi. Buku baca ulah sok baca Quran, buku baca ulah baca Quran. Ieu maka beneran di hadapan kinador lah, cek kinador qad sami'na. Geus kadenge kabi ge, law nasya'u laqulna misal hada. Saya ma ai hada. In hada ta'aya Quran malah sama illa asatirul awwalin. Eta mah ceritaan bohong-bohong kaum-kaum nu bara heula eta mah kos kitu mah. Teu kudu dengekeun tah mah beda Quran. Cerita-cerita baheula bara rohong lah mah. Masyaallah penghinaan anak kufar-kufar Quraisy terhadap Kangjeng baheula tentang Al-Qur'anul Karim seperti eta. Mata kurang kuari maca Quran ngeunaheun pondok pesantren Al-Qur'an loba datangkan tahfidna di Indonesia Ambalaya. Urang bangga lamun aya jelema umur 10 tahun geus hafal Quran. Urang bangga jelema di Indonesia 9 tahun geus talar Quran. Urang bangga di Indonesia aya nu 8 tahun 7 tahun geus talar Al-Qur'anul Karim. Urang bangga aki-aki lam yakunil pohoan bae. Masya Allah. Urang ngadenge berita umur 10 tahun telah talar Quran. Nyana ngomong ka batu puy. Itu 10 tahun talar Quran. Dongeng pugunya nama lam yakunil ge balik deh. Eta kan bodohna jelema goblok eta. Goblok eta. Tolol. Hebat tadi Indonesia. Luar biasa. Nah, cobaan dipangkas. Cukup dibaca dengan makharijul huruf yang rapih. Dengan lagam-lagam anu variasi nu bagus. Cukup dibacakeun bae dimusabakohkeun. Coba-coba. Cak negara pakai sia Al-Quran. Sia ditembak wae sia. Rantai sia wae. Di urang teh seperti gitu. Ngaji. Tangan pondok pesantren mulai Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Ambalaya. Kurang puas tahfidz talar Quran. Kurang puas dengan variasi-variasina. Masya Allah, hebat. Musabakohkeun mulai kelas SD, kelas desa sampai ke kabupaten, provinsi, insan nasional, internasional. Indonesia menang. Aya internasional di urang teh hebat. Cukup sakitu bae cak negara, cak presiden. Coba-coba sia Al-Quran kembangkan hukumna di Indonesia. Tuh sel Ambalaya. Rantai sia. Terakhir lamun sia maksakeun tembak sia kuai. Ieulah di Indonesia. Numantak beruntung jasa urang kuari nu lain negara. Ketika orang ningali PNS, orang kudu alhamdulillah aing teh jadi PNS salamet aing di akhirat kudu kitu. Ketika orang manggil polisi kudu nurutan Hasan Basri, alhamdulillah aing teh jadi polisi, jadi polisi mah di akhirat aing meureun di sate. Ketika ningali abri, alhamdulillah aing mah teh jadi abri. Kadang ku babaturan sih alhamdulillah memang kunaon gitu. Atuh aing deuk jadi polisi kumaha jasa teu gablek naon teu gablek. Lain gitu. Bersyukur ngan teu kudu diomongkeun. Pan cenah kiai ngomongkeun pan aing mah keur ngaji, ngabejaan sia mah goblok. Aing mah ngabejaan, aing engke mah teu kudu. Engke geus sia ke polisi, alhamdulillah aing teh jadi polisi caki uci ge atuh aing gak bawa. Emang sia mah ranteun. Ieu mah kan keur ngaji, aing ngabejaan. Engke mah aing ulah dibawa. Ulah ke sia mah nyele PNS, alhamdulillah aing teh jadi PNS caki uci ge. Cenah ge salamet. Atuh sia tolol kunaon mamawa aing. Emang keur ngaji. Engke na mah cukup di hate bae. Alhamdulillah, masyaallah. Geus. Alhamdulillah. Sia ka mamawa aing awas sia ku aing. Aing mah kan mere jalan doang. Engke kadangnya ku bupati mana bupati. Alhamdulillah kula teu jadi bupati salamet kula. Caki uci ge cenah. Nah, berarti ya coba ki ucina. Ya aing tungtuna mah panggil be ku bupati. Ieu ku ucinya. Iya cek jak gitu ya. Benar enggak pernah membahas itu? Bener. Nah, dikasih uang nih 10 juta. Nah, tuh siapa yang hayang kan?
Nah, iya. Si ada ya. Masya Allah karim. Penghinaan seorang anti-Islam, anti-Al-Quran Nabar bin Harith. Mantak ulah kaget. Namun di Indonesia diulah-ulah maca Quran, diulah-ulah ai maca mah di urang sadaek dahelanan ngan nerapkeun undang-undang Al-Quran di negara. Ulah kabeh sahiji. Hiji poin di negara Indonesia diterapkan hukum Quran. Sakali deh besi pajar aya. Eta cenah kiai zakat aya di urang teh lain deuk nitah ngazakat, deuk mupul zakat, hayang zakatna ka harti ku Indonesia. Lain. Lamun nya deuk nerapkeun hukum Islam ulah zakat teh salat atuh. Salat terapkeun. Ieu mah nu teu ngazakat bendu RT. Desa bendu, aya nu teu salat teu bendu, ampiling ku aing sia. Ya. Goblok mereunana. Lain deuk ngembangkeun hukum zakatna hayang unti tina zakat. Cenah haji diurus lain nitahan hajina. Hayang ngrekepna. Nah, kos kitu. Jalamun endek mah lain haji bae. Atuh kabeh nu teu salat, nu teu puasa. Hayo anu zina, anu mabok, terapkeun hukum Al-Qur'an. Nerapkeun nangan sakadar zakat. Eueuh setor ka bupati bendu. Nanaonan teh kos kitu? Gara pae sia. Gara pae maksud sia naon eta kos kitu teh? Parangsana aing teh nyaho meureunanan. Kos balalener bae sia. Hayo aing ke dihareupeun malaikat. So amat aing kadang-kadang so. Maksudnya siap pajar bener bae eta teh ngurusan zakat lain ieu. Lain hayang unti tina zakat. Allah leuwih jauh. Ya aing nanti Allah nyaho kitu. Parang sana. Iya mah nyaritakeun ge eueuh undang-undang hiji-hiji acan lain deuk nentang nagara. Eueuh berarti los di urang ham. Tuh. Baca Al-Qur'an. Musabakohkeun Al-Qur'an. Bere hadiah sia tina pembacaan Al-Qur'anul Karim. Mobil naik haji terapkeun di Indonesia. Sel tuh. Ilah Indonesia. Masya Allah karim. Mantap. Urang mah urang bae kuari geus. Ngaji anak urang ngaji ke hayu urang bae urang hayu geus. Geus ke di akhirat ge moal saliru. Urang mah urang ka sorga, nya namanya ka neraka. Pen boga pasti. Kudu boga kapastian jelema mah. Lamun teu boga kapastian salilana moal indit-indit tina maksiat. Eta jelema nu mantak ngridit terus mah teu boga kapastian bahwa kredit eta riba. Terus bae. Kudu boga keyakinan asa jelema iman ka Allah wa amilus sholihat di sorga. Boga keyakinan. Lamun aya jelema kafir yakin neraka. Lamun aya jelema ngada riba yakin ka neraka. Heula make heula. Ka neraka. Kudu boga keyakinan. Lamun teu boga keyakinan. Nah, ieu PNS lantaran negara lain make Al-Qur'anul Karim, sorga nama lantaran nyana ge ka Allah, ka Kangjeng Nabi, ngan ka neraka. Heula make heula. Kudu boga keyakinan. Mun teu boga keyakinan kos kitu nyana engke tenang-tenang saja. Ai kiai mah pan langsung surga. Lain amin kiai kabeh lain. Ki Golkar henteu. Henteu, PDI henteu. Kiai naon deui? Eta cak sia ta kabeh tanu sana. Henteu kabeh. Cak Kiai Golkar teh lah aing mah cenah moal ngaji deui. Sanu nitah aing mah teu nitah. Los ngaji jeung baris Golkar deui ka ditu sia. Turuban ke sia ku tangkal kayu Golkar paraeh kabeh deui. Nah, ketika dibacakan Al-Qur'anul Karim kepada kufar Mekah, kufar Quraisy ngomongna, lah Muhammad baca-baca ting teh Al-Qur'an. Geus cicing mah
qad sami'na kami geus kadenge law nasya'u lamun kami daek lakulna kami ge ngomong misahada kos Al-Qur'anul Karim yo nyaho tama Quran masa pila Quran inta ya hada Al-Qur'an teh illa asatirul awalin kecuali carita-caritaan bohong kaum nu baraheula atuh kami ge bisa ya Allah ya Rabb wa idz qala Allahumma in kana hadza huwal haqq henteu cukup sakitu kinador Muhammad inget anjeun ketika kaum Quraisy kupar-kupar Quraisy pimpin ku kinador saat eta mun ngaromongna pan eta kana aja jantung senep ngomongna kumaha iz qalu waktu nyana ngaromong Allahumma he Allah in kan hada lamun ieu nu sok dibacakeun ku Muhammad ieu Al-Qur'an huwal haqq eta bener ti anjeun Allah diturunkeun ti anjeun min indik coba tembongkeun kebenaran anjeun hai Gusti Allah fa'amtir alaina hijaratan minas sama kami hujanan batu sakaligus awitina bi'adzabin alim atawa geus teu kudu batu-batu siksa kami dengan siksa anu pohara jerina tanggung coba ku kami hayo mun nya ge bener eta Al-Qur'an ti Gusti hayo turunkeun siksa kami eta pan omongan lain lalaga Masya Allah istizan ngehina ngaledek ka Kangjeng Nabi termasuk ka Gusti Allah Masya Allah kan coba apa awitina bi'adzabin alim mulim menala inkari tegas tamah atas keingkaran kami terhadap Al-Qur'anul Karim hayo coba eta teh maksudna supaya kadenge ku kaum Quraisy kafir Quraisy satu istihzaan ngejek menghina ka Al-Qur'an ka Kangjeng Nabi ka Gusti Allah dua wa ihaman jeung supaya aya keyakinan anu cak urang masalah tetapi nyana nembongkeun kebenaran annahu ala basiratin bahwa yen Nador bin Haris teh nyana geus leuwih nyaho dedeleuanana atas dedeleuan mata hate supaya dianggap iham kitu tah ku kaumna hayang dipercaya wa jazama bibutla dihijeung mastikeun kana batalna Al-Qur'anul Karim nyana ngomong kos kitu supaya bahwa hiji menghina Al-Qur'an kaumna nyaho dua supaya nyana percaya bahwa nyana teh pinter nomor katilu supaya jelas bahwa Qur'an teh batal maksudnya nak seperti kitu eta kan ngomong teu ngeunaheun jasa ya Allah ya Rabb di samping lah Muhammad udah sok maca Qur'an lamun kos kitu mah jeung kami ge nyaho tah caritaan-caritaan baheula barohong tah mah nomor kahiji nomor kaduana he Gusti Allah lamun nya ge Qur'an yang diturunkeun ka Muhammad teh bener ti Gusti coba tembongkeun kebenaran anjeun wahai Allah famtir alaina hijaratan hujanan kami ku batu-batu di langit coba atawa geus kami awitina bi'adzabin alim siksa kami teu kira-kira eta gahina lain lalagan nu mantak kakarak kuari urang ngadenge ti Prancis nu ngahina ngadenge deui urang ti Jerman anu ngahina kokocoran ti RRC timbul di Indonesia dengan bahasa Ahok menghina terhadap Al-Qur'anul Karim ya Allah ya Rabb nu mata kiai-kiai anu sok baca Quran kaditu teu kaditu lain urusan tetapi ngadoa ka Gusti Allah ya Rabb ya Allah bere kekuatan Islam sahabat coba jelema tanpa dititah brong kadari itu diulah-ulah sabaraha ratus polisi juta polisi nu nahanan tita ulah ka Jakarta sabaraha DPR nu ngaulah-ulah terutama DPR Golkar PDI ngaulah-ulah ka Jakarta teu katahan jelema ka Jakarta sebab naon di hati umat Islam Indonesia aya Al-Qur'anul Karim beus disadiakeun makanan disadiakeun cat ka Jakarta kabeh diulah disingseunan lah kajeun paeh masa kali ieu malah aya anu polisi diomong ku jelema bersih siang halangan aing emang siang mal paeh anjeunnya dikitukeun milu aja gua juga ikut katanya ke sono ilu kan lamun geus aya nu lillahi taala perang siap ulah dikira di Indonesia mah numantak orang Belanda teh membacakan karakter bangsa Indonesia piawai, ramah, tapi ketika disakiti jangan coba-coba kami ya di Indonesia baheula
menjajah sekian ratus tahun. Sabenerna mah kunuturkeun ka hayang bangsa Indonesia. Ketika kami teu nuturkeun, kami ge eleh babur kami ke Belanda. Islam di Indonesia lain sambarangan. Aneh di Indonesia teh aneh. Bangun lu calece, tapi lamun geus ngagerem. Iya Indonesia teh aya si mamaungan. Iya tuh geus ngagerem kumaha tuh. Contohna loba jasa di urang. Baheula keur zaman Pak Harto amin gitu Amir Biki baheula disikat habis ndek hararudang kan ngan untung henteu zaman harita. Kok aya keuntungan lain deui, motifna lain deui. Motif lain deui. Sebab eta mah lain urusan penghinaan Al-Qur'an, tetapi hanya untuk penerapan hukum-hukum atuh lain deui eta mah. Nah, ketika geus ka Al-Qur'an bahaya. Di urang coba-coba ge caci baki deui Al-Qur'anul Karim. Mun teu perang takarake eta sakitu. Geus berbagai penafsiran, bahkan ti Kairo didatangkeun dek diadukeun ahli tafsir Kairo jeung ahli tafsir Indonesia. Untung bae cek Haji Muzadi jangan. Lain urusan cek Haji Muzadi ahli naon almarhum. Udah dia mah dia aja, kita mah kita. Ini kan negara cek Haji Muzadi urusannya. Maksudnya naon? Bakal izin orang Kairo di dieu ngadu soal tafsir sebab jaragoan Indonesia. Ulah dikira orang Indonesia mah jago. Kajagoanna mana? Boro-boro nu bener si Nusron salah bae ge seseria. Eta kan jarago ngaranna eta. Jarago di Indonesia mah. Dek bener, dek henteu tuh biasa bae. Tah, dek diadukeun. Ulah dikira. Sebab naon? Sebab aya pendidikan pondok pesantren. Cek almarhum Aang Sadili Ciberem, andai kata santri mampu mengeluarkan bahasa dengan bahasa yang baik, dengan tertata, niscaya santri-santri anu geus mengaji sampaikan mantek dan ilmu bilaga tidak ada tanding. Sebab nyaho nyana pendidikan santri teh luhur. Kuari ayeuna mah urang deuk diaji Johar Maknun de ulah waka kudu juman adukeun jeung mahasiswa anu S-na geus lain S2, S3, S lilin. Adukeun. Ulah make kudu juman heulana ulah make Johar Maknun bae heulana. Keureut ceuli datang ka eleh bae santri. Ji. Lamun di universitas diaji sistematika filsafat di santri mah geus dianggap lalagaan mantek teh. Mantek teh geus dianggap lalagaan. Geus hitungan kodiah teh bari masak. Kulun babadun kulun bala sabadun kulun santri geus dianggap lalagaan. Di sekolah kudu bake geus S3 kakarak make sistematika filsafat. Geus ka dieu ka ditu. Ya, santri mah nyieun tarif teh sakicep. Deuk bener deuk salah. Maksudnya geus menguasai santri mah masyaallah. Tok geura ge. Lamun urang ngadenge pembahasan kiai-kiai anu beneran ngajina Johar Maknunna, mantekna, geus puguh alfiahna, rencep deuk di Jawa Timur, deuk di Jawa Tengah, deuk di urang kabeh. Urang teh langsung ngarti be. Urang lamun ngadengkeun almarhum Abah di dieu haju kapaham bae, ngadengkeun Ki Bustomi baheula set, ngadengkeun Abuya Cidahu. Begitu baca kitab sama salah harti. Geus puguh anu difokuskeun model Fathul Muin sama salah. Lamun henteu mahi alatna tetep bae. Sanajan ditulis ku urang, teu meujeuna alatna, teu ngeunaheun bae. Tapi ketika alatna rapi, geus sorofna, geus tahuna, geus mantekna, geus bilagahna, ditambahan ku qaidul fiqihna, kada rencep ngeunaheun kadengena. Dek diadukeun jeung saha coba pantar Abuya almarhum Abah Ucu nu keur peuting di hawalan. Dek diadukeun jeung saha mal aya meujeuna. Komo guruna baheula. Ayah Banjar teh kan nyana mah tuh kos talar Fathul Muin teh. Kanyawan talarna ketika pareum lampu nyanana terus bae. Santri kelabakan, "Woi pareum nyana mah terus bae." Berarti kan talar. Urang mah maca kitab caang sagala rupa. Heuh aya bae. Kurang ngaji jilid kedua Paing Anak Talibin di Banjar di almarhum ajengan putra ayah ajengan Mumu bada isya bada maghrib ngajina teh jilid kedua begitu mulai pes pareum nyana terus bae maca
teu micen ceuli jeung kula teu bohong nyana terus bacakeun we nyana bari gedeng gitu ngajina nangkuban emang kos kitu nya ajengan teh sigreg gitu teh sigreg nya mah dek nangkarak ya baca kitu kayak kadang-kadang diuk kayak kadang-kadang nangkub eta dibaca masyaallah berarti talar ya guru aing talar ya lantaran terus baca aja geus kebal emang parem horeng meureun nyana ya Allah takarak jan emang parem meureun cek aing teh berai aing katipu ku nyana ye atawa nyana katipu ku urang aya lamun urang nyaritakeun banyak resep ngadidik ka santri ulah asa-asa lamun deuk mikih-mikih kumaha teh caritana nyana kan kacai di imah terus kokonon di hareupeun masjid teh kan aya cai kukumbar nya terus ka masjid samping sakieu samping jadi teu make kaos make naon ka luhur geus make samping aya kolor di bedug da jadi ka dieu keun usolli pada tinggal urang bae murid isi aing ngamamum da ulah manya make ieu na sorban lain sorban kolor tapi terus bae Allahu akbar ket aya jelema liwat ngeuleuh cenah mah kieu cek urang kitu amat sih salatna eta keur miki mah miki masalah dia urusan hati mah lain deui oh berarti ieu neuk magahan Fathul Muin ka santrina lain bae ku baca ku praktek geus ulah hese-hese lamun urang geus ngaji Fathul Muin kemudian urang di mana bae ulah hese-hese naon ku urang nu bisa dipake hiji mangsa ke Bandung kemudian ieu naon ngaranna sampingna kena nejis beureunanan yang kumaha make kolor doang salah anu sakieu teh eta sampingna make kolor doang ka dieu jadi make kaos teu make kopiah Allahu akbar ai urang rapi muridna urang rapi biasa kok cek urang teh ai guru teu make kopiah ai urang rapi Allah subhanallah ngadidik teh seperti kos gitu masyaallah almarhum aja putra ayah kula ngaji teh di dinya talar Fathul Muin talar jangan mah Fathul Muin teh kanyawan talar eta teh ngaji jilid ka-2 pare ngajek-jrek bae terus atuh kitu ge urang nyoret di mana ieu japarem tuh atuh aya nu mawa kitab mah mikiran nyoret ai siapa pan teu kuari ge sakecang ge teu mikiran nyoret bala leuwih bangkawarah deui itu mah ya jangan mumu masyaallah mata karasa tak lari surahan oh singkat padat talat ya Allah ya tak praktek Fathul Muin atuh teu kudu ases mantap inget ka dongeng Kang Syekh Abdul Aziz kamari ya Zarah nyana ngimpi Zarah ka Madinah kemudian ribuan kiai make udang-udang make jubah di raudhah begitu belak panto Kangjeng Nabi muka eta kiai berbagai negara caknya ka impi berbagai negara nu mancung nu pengek macam-macam deuk arasuk asal datang ka pantona kasih si teu bisa asup asal datang ka panto aya nu ngaulahkeun di jero henteu geus ribuan ceritana teu bari asup ketika guruna datang ka payun langsung dibuka jubahna dibuka bajuna dibuka amamahna udangna geus teu make nanaon termasuk ieu na ngan sakadar make calana doang jeung kaos asup langsung asup ka jero di mana nah dirinya nyana mikiran bae tina impian eta naon maksudna dibejakeun ka kula teh takbiranana kumaha ketika deuk ka Indonesia mimpi seperti eta jadi can kabade ku nyana kula bari seserian rada ngabade kula si kula teh Kangjeng Nabi Musa teh ketika dipanggil ku Allah cek Allah ya Musa ikhla'na alaik innaka bil wadil muqaddas itu langsung nyana masyaallah hendak urang mah bener tuh jadi deuk ka Allah henteu kudu make jubah lamun jubah bakal ngahalangan entah buku make amamah lamun amamah bakal ngahalangan eta mah ngan sakadar adab-adaban ti Kangjeng Nabi ketika deuk ka Allah kumaha pasna daripada jubah urang ngahalangan hayang ka alam ku jelema atuh ngahalangan urang ka Allah daripada sorban urang ngahalangan ria ka jelema atuh mendingan urang make sorban geus minggu hareup sia ngaji ka dieu sataranjang
maksudnya lain gitu maksudnya ieu ngahalangan teu si jubah ieu ngahalangan teu si sorban daripada ruak ria mendingan ka Allah mah teu butuheun ieu Allah mah ku sorban teu butuheun ieu Allah mah ku jubah buktina urang endek ihram cak Allah ulah make naon sia deuk aing sia aing mah teu butuh samarenda teu butuh tamer teu butuh jas teu butuh dasi butuh ge sia make qalbun salim menghadap ka aing piceun ku sia pakaian kebesaran sekalipun sia jenderal jeung kitu presiden sekalipun sia kiai jubah da piceun cukup pake mah ke dua helai tanda ikhlaqna alai indaka bil wadil muqaddas itu ka Allah teu kudu make naon eta Kanjeng Nabi cenah make amama adab-adabanana lamun deuk salat make udang-udang di samping udang-udang make sorban irtida make baju di samping make baju jero make jubah kan tegap kadeulna sebab naon ketika malaikat datang ka Kanjeng Nabi seperti eta sosokna geus urang jarupaan ka malaikat mantak malaikat setiap datang ke Kanjeng Nabi malaikat Jibril selalu make udang-udang selalu make jubah hejo nah ieu ge udang-udangna hejo ketika wugu perang Badar malaikat tarurun make udang-udang kabeh nah ieu teh malaikat ketika datang ke Kanjeng Nabi seperti eta mantak dijadikeunna adab geus ka Kanjeng Nabi walaupun dhaif malam ya ta'amam bahwa setanun jelema anu teu make udang-udang setan. Nah iya bari kerja dari setan kabeh. Kanjeng Nabi sudah kos setan. Eta kos gitu. Nah, ilah urang kumaha nginahna ka Gusti Allah. Kade ulah kahalangan ku baju, ulah kahalangan ku sagala rupa deuk bayang ngeunahna ka Allah. Allah mah teu ngabutuhkeun ieu. Qalbu nu dibutuhkeun. Ya Allah. Nailah istihzaan ngaledek ngahina yang serikeun ku par Quraisy ka Kanjeng Nabi hingga timbul bahasa nang tangan ka Gusti Allah. Gusti lamun nya teh mah eta Quran nu diturunkeun ka Muhammad teh al-haqq bener min indikati Gusti hayang nyaho kabeneranana coba Gusti kami mah hujanan batu bae ti langit hayang nyaho coba atawa teu kudu hujan batu kami mah siksa ku berbagai siksa atas kaingkaran kami terhadap Al-Qur'anul Karim. Masya Allah kumaha cek Gusti Allah wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wallahu a'lamu bimuradih.